I'll get you home when you are tired. Stand next to you when you're in the fire. I'll get you home. I'll tell the truth when I'd rather lie. I'd rather be known than keep it inside. Oh, get you home, never leave you alone, and I will get you home. If I knew before the sorrows we'd see, I'd love you again. I'd feel everything. Oh, get you home, never leave you alone, and I will get you. You will see light if you get too far. If you get too far from home, you will see light. Putra Jaya Mekar Mapak pengantin dipersilakan. Upacara dan nomor calon pengantin buka.
pamikut bagian rapat bagun Bure bayung lagu kakak Bure bayung lagu kakak Bayung lagu Sinjang ampun ini sekolah tinggi gini ngannya loba karasa saking dia nambang ke karasa nambang ke sekolah ya buat TK dia teh tunggu subuh gitu pada mapak bagian celor raja ning sadinten aya ajeuna teh badi serenam ning Cindy sampai sininya udah yang uang ke kadina sama pada jeung si campur nah kamar abi teh sambil cabut urang pilihan ka belah dieu aja cabut kamana si campurnya aku ci urang terowak belajar cabut
kayak acat kemana bete gerak tinggi ke sini mah air tiruan mah mana wana ayah ada ya ya kau coba ayo nama kade coba kemana dulu saya nama tinggal bapak ya ayo main nama atas pada di sana orang bapak ya kurang jajak penuh jangan kurang ajak gede alapan dilepaskan Bu. Iya nah. Nah, dipegang deh Bu. Kembangnya di kamera jadi. Nah gitu.
memantau lama situ.
lagi bertanya yang beruntungan bensinnya tidak bisa. Damsyah. Bebas boleh. Sekali lagi. Sejabut kanu agung sejak ibaratkeun bewara mamai sen rek amit tangan mugia panjang ujung. Untuk beliau yang tidak dapat kirang isi bugana mungkin juga bukan penghena pakai vaksin takana sumbang tidak alena tidak ampun sebut sebab ampun sebut berkaca ampun ampun apa assalamualaikum. Ayo pak, ayo orang balik kurang ada yang orang. Adat akad nikah, 7 prosesi adat Sunda, dan yang terakhir penutupan dan doa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali kita kebersamaan hari ini, marilah kita buka seluruh rangkaian acara dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat yang akan dilantunkan oleh Bapak Musik. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin. وأصحاب الثمال ما
في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أوآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salatan wa salama للنبي ناجي للنبي ناجي لأحمدنا ومحمدنا كحيل العين. الله قال النبي قال النبي قال النبي قال النبي قال النبي يشفع لنا
يشفع لنا يوم القيامة من النار. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badr ya Allah bi ahlil badr ya Allah. Mangga sareng sarena. Salatullah ala taha salatullah ala yasin ala yasin tawassalna wa billahi rasulillah bi ahlil badr ya Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhsin yang saya hormati. Meskipun kita sudah tahu apa maksud dan tujuan keluarga dari calon mempelai pria hadir di kediaman keluarga calon mempelai wanita, untuk itu lebih jelas dan yakin kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan dari keluarga calon mempelai pria kepada Bapak Ustadz Rosad. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil fattah alladzi rojaqona min anwa'is samarati wat tubah ahalan nikah wa harrama sifah wa nadaba ilaih. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Pertama-tama pribados panjatkan puja, puji, suka, syukur disanggakeun karat Allah anu Maha Gopur. Alhamdulillah wa syukrillah dina kesempatan anu berbahagia ieu anjeunna parantos masihan ka urang sadayana nyaeta riu mumpulung kanggo saterasna tebasara terima rahmat beserta kasalamatan juga dilimpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak, namanya kapribados teh aya nu nyarios teu kenging ngami teuing surana. Sabab pribados ti ditu teh tebih ba'da subuh sameme seubeuh. Taku ayana sakitu insyaallah malam teuing. Langkung ti payun Neda agung cukup lumurun dan jemar pangampura hapunten anu kasuhun mungkin pribados berserta rombongan ngalit-ngalit ka bandalit ngebat-bat tangtina ngariweuhkeun ngarepotkeun ka pribumi di dieu hapunten anu kasuhun rupi maksud sareng tujuan hiji bada silaturahmi, dua silatul abdi, tilu silatul mali, opat silaturahmi eta diantawisna tapi ku pribados moal dibahas sadayana. Nomor kahiji bade silatul mali, silaturahmi nyaeta bade nepangkeun kabarayaan. Insyaallah pribados ti ditu ka dieu bade nepangkeun kabarayaan pedah saur Rasul sahajalmi anu sok getol silaturahmi eta teh bakal dipanyangkeun umurna jeung bakal ditamih-tamih rezekina lamun kodona kodo mu'ala lamun kodo sanes kodo mugrom. Insyaallah urang getol silaturahmi urang sering silaturahmi supaya dipanyangkeun umur bari barokah. Nomor kahiji pribados ti ditu jauh-jauh di Jugtuk di daerah Garut oge Garut Nyungsep Garut Tebih wios haurna Garut Tebih oge asal dipikarido ku Allah maksudna nyaeta pribados ka dieu teh nomor kahiji tadi bade silaturahmi, nomor kedua bade silatul akdi. Nomor kahiji pribados ka dieu bade nyangakeun pun incu nyaeta Jang Ilham. Nomor kahiji saur paripaos teh nyangakeun pun incu teh rohanina jasmanina karunganna kurinyana tiluhur cek paribasa teh mah sausap rambut ti hanap sausap sapatu di tengahna nu sagede mutu bila mana nafsu sok bitu teas alabatan batu bila mana tos batu hipu alabatan tahu tabade nyakeun eta. Nomor kahiji nama pribados teh bade nyakeun Jang Ilham. Jang Ilham teh mangga nyangakeun bisi mah malaweung ibadahna, bisi mah malaweung ngaos Qur'anna, bisi mah malaweung salatna. Sabab palawargi sadaya saur Rasul sahajalma anu megapkeun kana salat, anu malaweung kana salat, man taraka salatal wahidah kutiba lahu min babinar labuda lahu min duhulinar. Sahajalma anu ningalkeun kana salat sawaktu mangka ditulis di lawang neraka ieu jalma pernah teu salat sawaktu mangka kudu dikerebakeun kana neraka jahanam. Saur sahabat taroskeun ya Rasulullah kali jalma nu teu salat sawaktu sabaraha menit dina nerakana, sabaraha jam dina nerakana, sabaraha poe dina nerakana. Saur Rasul lamun jalma di alam dunia teu salat sawaktu mangka teu meunang henteu kudu diasupkeun kana neraka saukup sabaraha bulan sabaraha poe saukup teh
teh 85 tahun. Lamun jalma di alam dunia pernah ninggalkeun salat tong hayo sawaktu we, mangka saur Nabi eta jalma saur Allah kudu dikerebakeun kana neraka 85 tahun. Tenan upami teh salatna 2 waktu 3 waktu, tenan bisa umur eta jalma bakal dikerebakeun sawaktu wae 85 waktu. Eta diantausna mata nyerenkeun ka ajengan di dieu, nyerenkeun ka sepuhna di dieu. Bisi pun incu teh malaweung teu salat gagabah dina ngalaksanakeun salatna kudu diperhatoskeun, kedah dijurungkeun, kedah dipiwaran. Nomor kahiji. Nomor kadua, ieu teh paminten aya sacanakanana namun saur paripaos teh mah tebih tina kalimah utami sumawana tina kalimah utama ieu mah dicanaksa teh tawis mahabbah jeung nikah cinta kasih neneng di dieu oge ka sepuhna. Da ari pribados teh sareng sepuhna Mang Ukus sareng intar teh istuning kaditu ka dieu nilarieun canakeun hoyong rebo ku panganggo, hoyong diberi ku barang bawa, tapi ceuk paribasa teu aya kulakelekeun, teu aya kapal kepeuleun, teu aya jingjingeun, teu aya jangjang hapunten anu kasuhun. Ieu mah dicanaksa teh tawis mahabbah kasih neneng di hapunten anu kasuhun. Sanes teu ageung cita-cita, sanes teu berhaktikeun saur paripaos al insanu bitakdir wallahu bitakdir, bitakdir manusia mau ala kadar ukur kahoyong, tapi Allah nu nakdirkeun. Saur Ibnu Itoilah dina hikam sawabikul himam la tahruku asrarul akdar. Setarik-tarik ahyang manusia moal bisa ngadebrak kana kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala. Lamun ceuk Allah kudu kieu, lamun ceuk Allah kudu kitu, manusia mah ukur hayang cita-cita ageung, tapi anu nangtukeun jeung anu nangtoskeun adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para ibu, para pasarena pribados tadi dicarioskeun sanes teu hoyong lami mung kaayaan parantos yang hapunten nu kasuhun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Rosad yang telah menyampaikan sambutan atau penyerahan dari keluarga calon mempelai pria. Terima kasih. Dari keluarga calon mempelai pria sudah kita dengarkan dan disampaikan langsung apa yang menjadi tujuan maksud dari keluarga mempelai pria. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya ini adalah balasan atau penerimaan dari keluarga calon mempelai wanita yang saya hormati Bapak Ai. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi salepak kurang kakuping lamun teu kompak, kada kompak. Assalamualaikum waalaikumsalam manita barahulda warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darama sarehat alhamdulillah. Mudah-mudahan berarti sehat lahir, sehat batin. Mudah-mudahan cing dipanjang pujuk kejusuana, dijembar perkawis rezekina, amin ya Allah ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abadillah wa ala alihi wa sahbihi azma'in
asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal iqram wa asyhadu anna ala sabilil ala dawam wa usalli wa sallimu dawil fadli wal karam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis la haula wala quwwata illa billah amaba. Al-mukarram wal mukarramah syahib wal maqasid anu ku pribadi selipi hormat oge ku Allah dimuliakeun. Para tatamu undangan, hadirin kaum muslimin, ikhwatul muslimat rahimakumullah. Sadayana puji urang sanggakeun ka Allah dat anu maha suci, sadayana puja urang sanggakeun ka Allah dat anu maha kawasa. Sadayana syukur urang sanggakeun ka Allah dat anu maha gapur. Allah azza wa jalla, Allah nu sahiji, Allah nu maha esa, Allah nu maha tunggal. Allah nu parantos musik malikeun urang sadaya bahwa urang sadaya daya upaya, daya kakiatan, daya kekuatan illallah kajaba ku fitulungna Allah. Allah tempat permintaan, Allah tempat permohonan. Tidak kurang diibadahan, tidak kurang sembah, tidak kurang dipuja, dipuji, disanjung lintang ilallah, lintang Gusti Allah. Sabada urang muji, sabada urang muja. Estu mangrupi jika bagian anu mernatur munasabah, lamun segurang disyukuran jeung ditafakuran rahingna Allah Subhanahu wa taala. Parantos paparinan ka urang sadaya ku mang pirang-pirang kanikmatan, boh nikmat lahiriah, boh nikmat batiniyah. Nikmat anu karaos, boh nikmat anu teu karaos, boh nikmat anu alit, boh nikmat anu ageng. Terutamina Allah Subhanahu wa taala parantos marsantan deui ka urang sadaya, parantos paparinan kanikmatan yuswa. Wayana nikmat yuswa ieu urang sadaya tiasa ngalengkahkeun dua sampean ngayunkeun dua panangan, dugikeun tiasa ngariung mungpulung jeung anu ditarariung sanaos paribararingung datara biasa ditiung. Patepang wajah jeung anu dikaropea sanaos bari someah, pamprok jongok jeung anu dararenok sanaos bari bara tekok. Mudah-mudahan ngariungna urang sadayana, mumpulungna urang sadaya cing dilebetkeun kana riungan jamaatur rahmah, nyaeta riungan anu dipasian rahmah sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilam sholawat mi wasalam mugi Allah ngalimpahkeun ka junjunan urang sadaya, nabi panutup para nabi, nabi pamungkas para nabi, nabi akhir zaman, nabi Allah, nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bango keluargina sareng ka sahabat-sahabatna dug-dugikeun ka urang sadaya anu tumut sareng taat ka mantan dugikeun ka poe kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para tetamu undangan, hadirin kaum muslimin, ikhwatul muslimat rahimakumullah. Cunduk kanu waktu ningang kanu mangsa, nitis tulis anu mustari ningang mangsa anu sampurna, nyukruk galur sunah rasul milampah perintah Allah. Takdir teu menang dipungkir, kadar teu menang disinglar. Bukituna peribados para ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ngawakilan nyaeta Bapak Sutrisno sareng Ibu Cicin kalisa keluargi. Saya sanes peribados atas nami Syahibul Muqasid ngahaturkeun wilujeng sumping, wilujeng dongkap. Mudah-mudahan pasumpingan anak urang sadayana, ku dongkapna urang sadayana, cing nomor kahijina, cing dicatatkeun hiji amal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal
alamin. Itu masuk nomor kaduana pribados atas nami keluarga besar Bapak Sutrisno kali sakeluargi nyaeta nyungkeun Jembar Syahampuntenna anu kasuhun hampura anu kateda boh pilih tina penampianana atana pina tempatna dugdugikeun ke tina jamuanana kirang juga makan nyuhunkeun Jembar Syahampuntenna anu kasuhun hampura anu kateda boh pilih kurang tata titi duduga sareng peryogana atur katiluna pribadah atas nami nyaeta Bapak Sutrisno kali sakeluargi saya aya sanes dina syahieuna urang sadayana bade nyakseni nyaeta dua hamba Allah bade ngalaksanakeun parintanana Allah sareng ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina acara walimatul urus atanapi walimatun nikahna nyaeta Neng Cindy ka Cep Ilham atau mudah-mudahan ya anu bade rumah tangga jantan rumah tangga anu sakinah wa wadah warahmah amin amin ya Allah ya robbal alamin. Para tamu undangan hadirin kaum muslimin ikhwatul muslimat rahimakumullah tadi kusepuhna di rombongan calon panganten pamagat sakitu etesna sakitu jentrekna nya daya sanes ya di rombongan calon panganten pamagat ngalit ngengkei ngebandaleut ngemat jatang pindang daya sanes dongkap naka dieu sumping naka dieu teh aya maksud sareng tujuan tadi kurang parantos ka uninga parantos terang nyata ngajina nyata sejak silaturahmi insyaallah kukuri bados atas nami keluargana Bapak Sutrisno kali sakeluargi silaturahmina ti rombongan calon panganten babat ditampi nya mudah-mudahan sarasana nama nyaeta silaturahmi teh urang sakadaha nama kadah seringkeun urang ngayakeun silaturahmi anu mana silahna urang nepungkeun rahmi urang duluran urang nepungkeun urang duluran urang nepungkeun babarayan kan asalna teh urang teh teu wawuh janten wawuh asalna teh urang teh kenal janten kenal asal urang patambi janten Pak caket asalna parenggang janten Pak rakat ngayakeun silaturahmi teh urang nyaketkeun urang duluran urang nyaketkeun urang babarayan jadi sampingna urang nyaketkeun urang duluran urang nyaketkeun urang babarayan ngayakeun silaturahmi teh urang nyaketkeun Allah ka Allah Subhanahu wa taala anu manapi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kawatin al hadis bismillahirrahmanirrahim silu arhamakum fa inna silaturahmi wa tuqarrib minallah wa tubidu min adab silu kudu narapungkeun aranjeun kabeh fa inna silaturahmi maka sanyanyana eta silaturahmi teh wa tuqarrib nyekatkeun minallah ka Gusti Allah waktu itu masalahnya lebihan wa anya tara ngayakeun silaturahmi minal adabah Allah bakal ngaluhkeun adab akhirnya naudzubillah summa naudzubillah mudah-mudahan wasilah wal fadilana ku ngayakeunana walimatun nikah ye nyata yang sini khususna sareng Cep Ilham sareng calon-calon panganten sareng mudah-mudahan urang sadayana mudah-mudahan cing dipanjang punjengkeun yuswana dijembarkeun berkawis rezeki nah sing sehat-sehat lahir sehat batin amin ya Allah ya robbal alamin atur kaduana sagala tadi teh jingjing teu bawa alhamdulillah katawis ku pribados mudah-mudahan segala rupiah anu parantos disanggakeun ka sahibul maqasid mudah-mudahan cing kalebet kana sedekahun jariyatin cing kalebet kana sedekah jariyah amin ya Allah ya robbal alamin katiluna ada nyanggakeun eta jenisna Cep Ilham nya calon panganten ya kitu pribados teh moal biasa naon neken gitunya kayak naon ka Neng Cindy alhamdulillah parantos ditampi saeureuna teh mudah-mudahan ya anu bade rumah tanggi nyaeta Neng Cindy ka Cep Ilham mudah-mudahan nyaeta rumah tanggi anu sakinah wa wadah warahmah anu silifikasi silifikanya silifika dede saredeuk saigal sabobot sapihanean sareng mudah-mudahan sing ngagaduhan turunan-turunan anu soleh anu solehah amin amin ya Allah ya robbal alamin barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fil akhirah kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah kita dengarkan dan sudah disampaikan apa yang menjadi niat atau dan tujuan masing-masing dari keluarga. Dan dipersilakan untuk ibunda dari calon mempelai wanita sama calon mempelai pria untuk menyerahkan secara simbolis. Boleh dibantu? Langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari. Sebelum Kepala Kantor Urusan Agama memimpin secara langsung, perlu saya sampaikan beberapa saksi dari masing-masing keluarga. Pertama, saksi dari calon pria Bapak Ustadz Tahya. Saksi dari calon wanita Bapak Zrikyayanto. Wali nikah Bapak Sukrisno. Akad anu sakral pada tanggal waktu dunia akhirat sehingga bila mana nikah pasti insya Allah sasarangan kurang mengawaskan istighfar sareng syahadat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adim, la yaghfiru dhunuba illa anta, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Anu kanggo nikahkeunana abdi nyanakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Andana Ilham Maulana, Bapak nikahkan dan kawinkan Cindy Trisnawati, putri kandung Bapak kepadamu dengan mas kawin perhiasan 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya kawinnya Cindy Trisnawati kandung Bapak untuk saya dengan mas kawin perhiasan emas 30 gram dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa hdurina wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li wajhika karini wa adini suraja wa tubalighuna bi sabayatin jamil haratu bil hayati wa ba'da mamat wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa sama bainakum bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa sama bainakum bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa sama bainakum bil khair. Allahumma kama alaqta bainahuma Adama wa Hawa wa kama alaqta bainahuma Yusufa wa Zulaiha wa kama alaqta bainahuma Ibrahim wa Sarah wa kama alaqta Muhammadin wa Khadijatul Kubra. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa ijabati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pojo Akang, anu geulis, anu bager, Akang, bagi
diinformasikeun kawin biasa mas kawin ti akan anu sakumaha anu sakumaha disebatkeun disebutkeun dina ijab kabul nembe dina ijab kabul nemi mugia mugia guna sareng manfaat aya guna sareng manfaatna. neng orangnya Ilham Maulana Salaki Abdi anu kaseh anu bage abdi nampi karena pamasihan ti Aa mudah-mudahan pamasihan ieu janten ibadah kang Aa hatur nuhun karena pamasihanana jazakallahu khairan karena masih kenal lah anak panangan anak sungkem malah kasih ya sungkem Tahan teh. sesudah akad nikah Sesudah akad nikah saya Ilham Maulana Ilham Maulana bin Bapak Ukus berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya pergauli istri saya yang bernama Cindy Trisnawati binti Bapak Sutrisno dengan baik muasaroh bil ma'ruf menurut syariat ajaran Islam. Selanjutnya saya menyetujui sifat taklif sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah Bandung 27 April 2025 yang berjanji saya Ilham Maulana untuk istri saya Cindy Trisnawati dan saya siap menandatanganinya. I'll tell the truth when I'd rather lie. I'd rather be known than keep it inside. Kementerian Agama Kota Bandung, Kecamatan Rancasari menyatakan bahwasanya Ananda Ilham Maulana dengan Cindy Trisnawati sah samut agama, sah negara. Untuk itu kami menyerahkan buku nikah dan kami titip mudah-mudahan jangan jaga baik-baik. Kita tutup syukur menafsi batakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, terima kasih kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang telah memimpin jalannya prosesi akad nikah dan kini resmi. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever.
Abi doang ayah payu dan mama ada yang hatur nuhun rahing nama matos melahirkan terus ngagobrakan alam dunia tangtos harita mama nyerina abi tangtos harita mama menyimpan langit macet mancan pada melahirkan pada ngagobrakan sebut neng ke alam dunia mama neng saya abadi hatur nuhun karena kasih sayang hatur nuhun terus sehat kabeh hanya atur bingit ayeuna abdi doang diantar ke gerbang kamu mama asa dengan jasa pulang terima mama aja masih kamu mama mau tuan amin ya gelis kacita kaya mama boleh manteng gelis bapak dihampura lahir kembali sing jadi pemimpin sing bisa jadi rumah tangga mama tak boleh berdoa keduaan supaya rumah tangga hidup doa isu Bapak nasihat kehidupan kasih pagi Bapak nasihat nafkah kami puluhan tahun tangtos Bapak selama ini sampai nakabila-bila tangtos Bapak selama ini yang tuhan kisah di bawah kita wah biasa KM Bapak hatur dulu terus masih enak kata abi doa seolah terima kamu aja masih kami kamu Pak ayin atas jatuh kepala rumah tangga doakan ku Bapak bagi-bagi abdi doa biasa orang rumah tangga sing biasa ngabawa kebahagiaan dunia abi pamit Pak sejak menuju gerbang rumah tangga mugi-mugi ridho Allah padanya Kening na pa. Abdi doaan kami jatuh geuikeun abdi doaan aya dina kaltur mereka tadi abdi tos diwarna ya dari adik tercinta buat kakak boleh satu selesai akhirnya hari yang ditunggu juga datang. Alhamdulillah juga jodohnya Om Ilham, Ilham. Adek mewakili keluarga, makasih banyak. Teteh udah jadi anak yang baik buat kedua orang tua, udah jadi kakak yang baik juga, selalu mencontohkan hal-hal yang baik untuk adik-adiknya, selalu menjadi garda terdepan untuk keluarga kita. Sekarang teteh udah punya keluarga kecil baru, adek ngucapin selamat. Adek juga mendoakan teteh sama om, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga kita
tetehnya. Sip. Foto 2, 1, 2, 3. Oke, tahan. Alhamdulillah, iring bingat ya kan? Pinang balas bisa Di hari ini spesial selamat buat Ibu ada Lena. Masih spesial buat pengantin kita yaitu Cindy. Oke. Alhamdulillah juga pada hari ini tanggal 27 April 2025 bertepatan ulang tahun yang ke-26 ya. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, dimutus keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Boleh? Boleh dibawa ke depan. Iya. Ayo. Yang baru gitu ya. Dedek. Lilinnya mau ditiup dulu nggak Mama? Nggak usah, diabadikan aja. Iya, diabadikan aja. Maka kameramen. Oke. Geser, geser ke kiri, ke kanan. Iya, kamera. Senyum, keluarkan senyum terbaik. Foto lainnya. Senyum manisnya mana? Dihitung dulu, 1, 2. Ya, hitungan ketiga ya ayah. 1, 2, 3. Ya. Pakai itunya sana di foto di simbol. Gak usah cenah. Gak usah. Langsung aja ke acara sawer Mama. Iya, mangga. 2, 3. Cium bibirnya. Mulai ya. Cium bibinya. Oke. Sampai dimulai. Bibinya cium. Oke, tahan. Di langit pating karetip raja rasa Allah ibu-ibu, bapak-bapak biasa majang ke payung barang anak. Dadacan udah dimulai biasa. Orang majang ngomong majang ke Allah Subhanahu wa taala. Sasarangannya. Amin ya Rabbal alamin. Bagi Gusti siap. Tangan. 1, 2, 3.
kamari cenah dua teh bang teh cenah begitu kumaha gitu banyak masih aya waktu aya sagede aya cenah kumaha waktu nu paling paling nu paling pangkerna teteh nu paling dieuna tim Emerald pasukan ya masih ditunggu juga yang mau menyumbangkan suara emasnya masih ditunggu juga di sebelah sini ya masih ya sagede I'll tell the truth. Tahan dulu.
lagi ya. Oke, beri tepukan yang meriah. Lagu Agnes ini ya. Alhamdulillah. Jadi atensinya iring terharunya. Alhamdulillah. Terus katanya lagi maju heula. Tak, iya mah cerita sok aya di bakalan. Gusti, apa wae nya? Sok apa wae ceuleuh kan. Artis ieu mah sok aya di bakalan cenah kitu mama. Ayo tos nih. Mama Pak Hajat, mau Pak Hajat. Salam tempel deui. Salam tempel. Salam pengantin jeung deui salam mama. Kaburu geus deui kumaha kitu teh? Si Aa. Kayak panggung ka bae. Kayak panggung ka cenah. Ayo kita foto bersama.
payu nih serengan sareng mama. Ayo, masih orang Garut aya junjunan. Ayo mah, sutasan uing, orang gitak heula. Kumaha Pak? Hadir? Kuda Sumedang. Ayo, orang dikudakeun. Ngasih suasana ka orang Garut. Terus sanes nanti keluarga besar di Antos. Bagi banyak. Ayu, ayu,
can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.